Sampurasun pamirsa Sampai. pamirsa OKB Gibon anu kusim goreng dipihormat sareng si Abah tah ayeuna urang tos ayeuna teh urang nuju aya di tempat wisata Tugu teh Jabahnya. Tugu nu sakamari kurang diomongkeun kamari ngobrol gendanya bisa di Neng Serang janji urang di tempat urang bener kitu ngan ayeuna teh tempat wisata Tugu ieu teh bisa disebutkeun mah kumanya sedang mati suri. Oh benar Ya, mati suri bener Mati suri dah. mati suri Pernah di kokolakeun ku BUMDes betul jan. nya laras pisan Ayeuna teh kaayaanana teh sapertos aya kieu kaayaanana teh karawat deui nya. karawat jadi Karawat. nyalah kedah aya polesan anyar deui dul meureunanya Mudah-mudahan ketua Polesan BUMDes anyar. anu anyar anyar engke nya. dibentuk bisa nyieun tempat ieu jadi leuwih alus. nah bener bisa leuwih kabenahan deui meureunanya bener tah eta laras pisan pamirsa tah ieu oge tong ieu di payunan Simkuring ya jeung payunan Abah jeung Mang Dul aya Citarum ya teh manonya loba nu nguseup aya nu nguseup di dieu teh nyebrang ka ditu teh daerah Ciamplas. Ku Sabab ieu teh Jembalas teh baheula nya. baheula eta urang teh ieu teh duluhur Jembalas itu tuh Jembalas tuh dihanap Lain di luhureun meureun gigireun Jembalas. gigireun gigireun Jembalas pagigir-gigir ieu teh tah ya oge naon Dul sakantenan sakalian urang nu ieu apal teh Dul Naon? di dieu teh pan aya Tugu Makam Pahlawan sateh Aya makam pahlawan tiba heula ge tiba Tugu. heueuh Tugu Makam Pahlawan tapi jarang aya nu nyarahun Loba teh jelema teu nyaho. Masalahna naon hiji ya urang kieu nya. Tugu teh nyaeta bangunan tinggi yang menjulang lah cek bare bahasa Indonesia nama. Tapi menjulang teh menjulang ngapak ke aduh kitu amunannya mecunghul lah ke celegeng berarti nya celegeng ke luhur. jadi yang mencelegeng ke luhur itu mencelegeng ke luhur. Benar, Tapi ya disebut Tugu, tak pertanyaan Tuguna di mana? Dia Tuguna. Aya Tugu leutik, meureun eta mah lain Tugu. Tugu mah kudu jangkung. Eta mah lain Tugu meureunnan tanah pacanghul gitu mah. Tah, mantakan ieu Bener. tugas BUMDes Kapayun ya tugas kan di sana dikelola ku BUMDes. Ieu tugas BUMDes anu enggal nu kangke neme kapilih tah ieu. Yeun ciciren di dieu mudak disebut Tugu teh kudu puguh aya Tuguna. Oh bener ai ngaran bahasa ngaran mah nya kudu jelas ngaran eta mun Tugu kudu jelas eta Tuguna belah mana palingan loba nu nyarahun Da Tuguna ge teuing di mana? nya cenah Tugu teh mana Tuguna kan gitu Monas kan Tugu eta teh asupna. Tugu Monas puguh nyaleceng ka luhur. Bener tugas urang sararea kumacarana urang jeung Tugu di dieu. Tugu nu sabenerna pucunghulkeun ka luhur supaya eta oge kan jadi ciri khas oge jadi nya ciri khas. Eueuh batur nu bogaeun di dieu Taman Makam Pahlawan. Anjing bener. Anjing aing meunang ngapalkeun sabeueuting. Anjing Tapi sok pi hariwangeun wae anjing minum nu kitu patut ge aing. anjing kopi. Anjing. Aya rasaan tah. Rasaan. Itu sarua aja ya. Ya amis puguh. Tapi lanjut nyengirna sarua anjing. Aing mah reuas sungkul tigis. Kalau ieu keur hujan anjir. Kan ngepul ya teh kaayaan teh. Aing ngebelaan pamirsa OKB aing hujanan si Abah aing soalnya di luhur ditu Jabah bieu teh. Oh, bieu di ditu di luhur. Dina kursi. Geus diuk sih aing teh geus Pun diuk. tanggal jual ke hujan. Aduh, anu sirah jual tiis cai teh. Nyecep keur mah. Aduh anjing asak buuk tinggalin dulu anjing. Di tukang cukur kamari. Anjing. Buuk tinggalin anjing. Pamirsa nepangkeun kemaran Paramdani. Abi Abacil OKB. Salam Paramdani. Aduh aing keun bae. Pokoknya ada sarua gagah. Bae gagah kasep kieu atuh pemajikan nama. Atuh udah bener atuh. Gantengna salam dunya teh. Cek si Bubu. Iya bah orang ngomongkeun potensi alam nu aya di dieu naon wae. Naon bisa diolah cek Abah. Tah, dua salah saejeun bisa diolah di. Ieu mah geus jelas nya anu didiukan ku urang ieu mah geus jelas
hal anu bener-bener kudu bisa diolah, lain kudu bisa diolah bisa. Da bisa, bisa Bisa. diciptakeun. Ieu kurang kumaha ieu batu ieu teh geus dirapih-rapihkeun. Nu digigit tah itu kangen itu batu ieu teh. Batu ieu teh. Tebing lah, mun tebing teh anjing tebingnya. Bisa dipakai panjat tebing ya. Bisa Budak nu leutiknya. bodak leutik yang edukasi mah. Anjis. Bisa ieu dijieun tempat edukasi tah mata. Nah, ieu aya rancangan lain rancangannya urang teh da kahayang ye urang mah da warga masyarakat Batu Jajar Barat teh ye boga kahayang supaya urang teh boga minimal edu wisata teh teu di mencrang hungkul. Jadi mencrang hungkul di dieu bisa. Aya dia bisa masih kana beunang ku wilayah Batu Jajar Barat. Desa Batu Jajar Barat ta eta. Ieu kelolaeun Kelolaeun desa desa. ieu tanah nu sakieu lega teh acan bener nanti IP-nya. Oh nya. Mere izin. Tah malahan Aduh, ieu IP dihandap. oge tos mercayakeun yen tanah IPS ieu teh tiasa dikelola ku Desa Batu Jajar Barat. Tos diserahkeun tanu. Keuntungan tanah IP dikelola ku Desa Batu Jajar Barat teh aya potensi nu lain. Hiji bisa dipelakan, kadua aya potensi di Citarum teh lauk loba bisa nyieun tempat pergi pemancingan. Sewakeun ku desa. Anjis. Di dieu jelema sanu teu beuki nguseup, loba anu beuki nguseup tuh dihandap ngararusup. Ngararusup eta loba. Yeun tempat anu Benar. Anu naon nya ngaranna teh? Anu representatif. Yang anu ngararusup. Sadiakeun bangku, sadiakeun anu dagangna di dinya. Jadi mun hayang kopi teh teu kudu nungusupna kudu naik ka luhur. Benar. Tapi di dinya bisa ngageroan kopi. Turun. Benernya. Anjing. Kopina tong mahal teuing. 2 juta we nya sagelas itu. 3 triliun. Goblok. 2 juta. Pan meh gancang beungeura set teh. Heeh, ngan moal kadarieu deui. Aing dituntut udah cek Pak Kades teh. Kopina naon? Oh, ngambek ke Pak Kadesnya aing jualan kopi 2 juta mah nya. Pak Kades teh ieu teh ya provokator. Hang beunghar deh, Pak Kades abdi teh da Oh, beunghar bilang gitu sarana sia teh cenah. Ya gitu Pak Kades, ya lebar ya potensi. bener. Cukup abdi Bener ge Pak Kades bener. potensi alam di dieu mah teu eleh. Nya, bener. Jeung potensi alam di daerah lain, daerah lain bisa. Malah di Jawa mah rata-rata daerah tandus, tapi bisa dijieun wisata. Oh, nya benernya eta nya. Ieu aing di Sunda geus dianugerahi sekieu sumber daya alam nu alus. Jeung kieu nul. Duh, anjing. Ieu di dieu ieu. Justru alamna leuwih karasa dibanding nu di Mencrang. Karasa di dieu mah. Ieu mah leuwih aya teduhna teh geus jadi alami Geus gitu. jadi di dieu mah. Tah ieu nu geus jadi alami. Jadi urang ngelola di dieu teh urang teu ngaganggu alam, tapi manfaatkeun alam nu geus jadi. Mantakan pembangunan ieu mah ulah aya hiji tangkal oge anu Dipapas bener. Malahan kudu dibenahi ku urang. kudu ditambahan nu aya ge. Tah eta Sunda wiwitan teh anjing. Hadis eta. Di tuar hiji plak 3. Tuar hiji plak tilu. Ya. Lamun rumah saya urang Sunda kudu kitu, lain kabeh di babadan ditu di pelakan di henteu. Beak atuh. Oh. Mal kacangan deui. Mal jadi deui. Moal jadi deui da tangkal mah kudu dipelak. Bener. Mun kitu tangkal cau ujara di anakna tangkal mah moal. Oh bener. Kecuali tangkal nangkal Tah, iraha meureun. yo ge nul yo anu di seberang itu nu tengah-tengah eta teh aya tengah pulau we ngali. Anjing eta lamun apal di pamiarsa Lain. kayak kurang ditemongkeun. Ditemongkeun kayak ditingali. Siga nu di Bali geuningan. Siga nu di Bali. Aing pernah nonton nu TV nu. Anjing urang pernah Sia, bah. anjir. Bisa dua lajo Sarua ingin na pisan. YouTube. Can pernah aing ka Hah? Bali na. Oh, sarua aing ge hayang ka ditu teh euy. Hayang urang Hayang. cing atuh Pak Kades abdi teh. Tokyo we aing. Tapi emang kali-kali Pak Kades orang ajakan ngobrol di dieu nya jeung urang nya Nyotong di dieu we karunya Pak Kades mah tuh. di kantor. Itu di Citarum dinya. Di guyang nya. Beri guyang. Goblok si Senul mah Pak Kades mah nya. Goblok Pak Kades mah di guyang di Citarum. Euy pangarsa abdi. Nya ke abdi ka kantor Pak Kades urang ngobrol lah perkawin. Nah, nya pariwisata. orang ngobrol istilahna mah urang jang pengembangan desa nu potensi desa nu aya di Batu Jajar Barat ieu nya. Orang ngobrol eta. Ngobrol. Ieu pan kamari Abah ngobrol di ditu. Desa Batu Jajar Barat teh ku Pak Kades ayeuna teh nya. Pak Erpan nu kasep. Pak Erpan nu kasep ganteng. Juga urang kasep. Artis panan. Ayeuna teh Desa Batu Jajar Barat teh geus jadi batu desa mandiri. Desa mandiri. Kudu Luar mandiri biasa. secara ekonomi. Eta Tong luar nganalkeun we biasa. APBD-nya. Iya. Urang kudu bisa mere APBD tah ka kabupaten. Bener, luar Anjing, Desa biasa. Batu Jajar Barat mah mere. Bener. Lain menta. Kudu kitu. Ade. Tah, ieu urang ningali di tengah ieu teh kieu bah. Kumaha cing. Jadi ingat karena Nu itunya nya di tengah itu aya nu ngaranna Bumdesma.
BUMDes bersama. Jadi BUMDes mah teh ieu loba nu salah kaprah ya BUMDes mah teh. Oh, benar. BUMDes anu saha Kudu kecamatan. paham. Oh. Tapi lain gitu konsep Lain BUMDes gitu. mah sabenerna urang bisa Tapi- kerja sama jeung BUMDes desa nu sejen. Jadi kerjasama antar Kabupaten desanya. sejen. Heeh. Kerjasama antar desa ta eta nu bener mah BUMDes. Antar desa mah deket BUMDes mah. teuing, antar kecamatan. Urang jeung Ciamplas kan beda kecamatan. Oh, benar. Urang bisa. Bisa desa antar kecamatan. Masalahnya ya. di tengah-tengah ya antara desa Batujar Barat jeung Kecamatan Kecamatan Ciamplas. Ciamplas, bener. Urang ngayakeun BUMDes mah kumaha carana ieu ngolah anu di tengah, biayana rereongan, ke pendapatan oge bagi hasil. Oh, eta hadenya. Ieu urang tinggal kieu rek dijieun jembatan atau rek ku parahu. Lain urang bener nul eta langsung kabayang gitu. Ih, anjing tinggal di tangkal we aralus gitu bah. Eta mah urang geus teu kudu ngabenahan Kudu. kumaha. Urang mah tinggal ngararapih Jalur jalur jalan eta jalan. mah. Terus anu di tengah, wah anjing mun di dia anjing geunaheun aing. Genah. Aing rek dagang bakso tahu anjir. Cita-cita teh meni goreng bakso tahu. Kan bakso tahuna anjing lo gede siga restoran sete. Ari kitu mah tenan kan bakso tahu teuing atuh bah nu rada gaya Naonnya saeutik. euy. Awug. Anjing Awug soranil. anjing cai ge. Ieu leuwih hade anjir. Anjing. Goblok aing bakso tahu ieu awug geus. Oh, tenan sarua kakanan Tapi orang Sunda. eta kahakanan anu paling dicari anjir. Weuh, Loba nu spaghetti. jarang nu arapaleun daripada spaghetti. Spaghetti, burger, fried chicken, pizza na teu kabeuli ku aing mah. Aing teu hayang, Hayang mahal. Lain teh resep anjing mahal anjing mah. Mungkin aing Neng mah. awu goceng seubeuh anjing. Oh, Kitu mah naon kakanan Yahudi. Kakanan Yahudi. Mun aya mah di Mun aya mah aing tidak hakan we di dieu numpang meulikeun mah. goblok gitu. Dia YouTuber teh konsisten teh ieu. Oh bae lah nu penting mah urang mah ngonten. Tapi urang mah da konten, urang mah sambil urang ge mere guru mere edukasi anjir. anjing. Taya kita tawa ka gituan. Oh, campur. Batur nanyakeun cenah Ari Tugu teh di RW sabaraha. Alamatna nu jelas di mana. Tah ieu teh Tugu teh ieu. Ayana di mana. Ayana teh di deket Jembalas. Oh Jembalas teh RW sabaraha ieu teh Tugu. RW teh singkatan lu. Lu anjing lain. Nyaho aing RW sabaraha di dieu. Ieu teh RW genep. Tah RW genep RT. Tah anjing pokona aing. Kan bae POD. Pokona mah di dinya we. Nu pasti mah lamun jalan jadi jalan Lain RW genep berenang teh. RW genep mah RW di genep mah ditu, deket imah desa. aing. Si anjing ketipu. Aing heueuy goblok. Ieu teh mun poho deui engke ningali YouTube aing lah. Lah, Ningali gitu. pokona mah ningali dena poho deui. Aksesna teh Aksesna lamun teh. asup di ngaranna teh Ampera. Terminal Ampera angkot. Tah di terminal Ampera Anu lempeng we terus, lempeng we. Tong pungkal penggol Lempeng we, pokona mah. lempeng we. Lempeng we tuluy. Kayak tukang bakso ngahalangan. Lah, Hajar Hajar. pokona mah. Beli langsung di dinya 500 mah mun teu mah 5.000 heula beli. Beli Dicolok. tanggeus meuli bakso tahu karena jalan jalan mangke heula jeung ngomong. Oh, acan. Anu lempeng we terus Lempeng, tuturkeun ha. jalan eta ke aya nu kahandap terus. Heeh. Nah, eta dinya Tadi Tugu. pokona moal bireuk. Moal bireuk. Moal bireuk. Nanyakeun oge abdi bener Tugu Makam Pahlawan arapaleun da urang dieu. Arapal insyaallah anu apaleun tah ge teh. Mun teu apaleun Teu apaleun mah nya. Nanyakeun deui da loba jelema teh. Pokona mah. Heeh. Tah eta urang balik deui kana ieu pengembangan potensi wisata alam di dieu. Cing dul ieu. Dul kan sok jelema lam- edan. sok loba ide kan jelema Oh, edan mah kan. anjing aing teh ya. Menang tidak. Loba ide sieu mah. Sieu mah loba ide anjing. Anjing, urang Begitu ningali taneuh teh si eta mah langsung dikoeran. langsung modal di dieu. Modal we di dinya. Si kitu kan. Nyage aing ge loba ide. Lain kayak heula. Nyage aing teh loba ide beunghan we henteu aing mah beunghan. Angger hirup di Nah, sangsara. maksudnya loba ide ngacak-ngacak taneuh sih mah. Pakai modal. Tapi benar, ente intina mah kieu nul. Jadi ai urang-urang mah kabiasaan nya meningali alam ngeunaheun teh. Aduh, lamun dikieukeun tah sok kitu geuningan di nu hate teh geuning. Ya udah urangnya sarua jiga abah. Aduh anjing lamun dikieukeun ieu siga Kan urang mah. nah gitu Tah, bedana urang mah kieu jeung konsepna. Sabab urang mah pernah sakola di dinya. Tah siga anu harita geuning di dinya keur kuliah zaman kuliah di naon teh curug naon teh? Curug Malela. Tah eta kan menang eta teh menang konsepan bordak nu kuliahan nya. Bordak mau kuliah. Dibikin konsepanana dibikin ke kabupaten teh. Jadi ayeuna. Jadi Tah eta. Tah urang ge tunul bantuan mudah-mudahan di dieu teh bisa siga kitu nul. loba babaturan urang baheula di babaturan kuliah atau anak-anak adik-adik urang anu masih kuliah keneh ge bisa Tapi urang eta dipenta. sarua jelema jeung nul eta baturan nul. Lain bah. Lain. Hileud. Yo jelema. Ratul berenang. Heeh, jelema. Oh, jelema. Ngomongnya hileud kuliah lah. Kan aya mah hileuna ieu Anjing hese geus hinu mah we aing sing capruk ke ieu. Oh iya anjing pareum nul.
Cek aing ge Cenget lah ame gaya. Cenget tuh Ame emang gaya. viral gitu bah. Gitu. Jadi nu ku ditingali ku urang mah jadi lain sakadar konsep hungkul irek jadikeun kumahana. Tapi urang mah eujeung sakalian eujeung pemetaan wilayahna, pemetaan kebutuhanana, asup tina konsep eta oge eujeung. Nya mun urang mah naon nya nul ngaranna teh supaya naon hal potensi teh bisa dimanfaatkeun ku urang gitu. Jeung gampang diakses ku masyarakat Bener, luas. bener. Curug Malela we nu hese bisa. Eta teh cacakan jalanna Anjing baheula ya, mah. di sisi jalan ka dinya teh hese. Nu baheula aing nepikeun aprak-aprakan kelaladokan apan baheula mah. Aing nepikeun ka baheula eta saacan Curug Malela jadi, urang baheula keur penelitian mahasiswa barudak. Urang mah hampir kagawir ta labuh. Eta Leueur. keur orok ta. Nah, itu aya orok-orok teh. Oh, keur geus gede gitu merenanya. ya keur umur 250 tahunan. Teu dege geuleuh ngahuruy wae anjing kah. Aing mah ieu keur serius ya. Serius. Keur Serius dinas, tuh. aing teh ngomong teh keur dinas teh baheula we. Agar penelitian teh urang kan nilainya ngemetakeun. Metakeun jalan, metakeun akses, metakeun wilayah, kebutuhanna naon. Kan urang eta mah jadi bahan makalah eta teh. Oh nya ka dosenkeun nya. Dosen pariwisata. Aing ngalaman kitu nu sarua. Iya, mahasiswa mah pasti pernah nyieun makalah. Heeh. Dan urang mah langsung gitu baheula keur semester 7 8 lah. Oh jadi langsung ke lapangannya. Langsung ke lapangan. Urang meunteun kondisi. Heeh. Wonten kondisi eujeung balanja masalah ngaran teh aya di dinya. Oh. Jadi urang nyaho hayang apal masalah di dinya tanya masyarakat sekitar naon masalahna Bu. Naon akses naon nu teu acan aya. Kebutuhan masyarakat nu di dinya nya. Nya. Tah ieu ge bener kudu kitu Kudu bener. kitu. Karena naon dul ya. Nah, saya teh keukeuh beuteukeu ieu hayang manfaatkeun ieu teh saya ieu mah pribadinya tapi eta mah da keun we da kumaha nu berwenang. Kumaha nu boga kewenangan nya. Intina saya mah manglebarkeun ku potensi nu aya gitu. Karena kieu nu di ditu nepikeun ka dieu teh akses jalan teh geus alus nu. Alus teu kudu dibangun deui ciga Curug Malela. Geus di aspal ka dieu geus rapi. Jalan gede. Tinggal ngabenahan tempat anu rek ditujuna nya. Eta hungkul. Sapaparat jalan eta teh dibangun. Bener anjir. Kumaha carana representatif. Nul kumaha lamun kieu nul. Orang guyang neangan duit di dieu aya mah nya. Moal aya muntah loba. Tapi kelebihanan ieu jadi tempat wisata naon pasti tempat dibersihan. Oh nya. Moal aya runtah ka teh ka ciri era. Ieu bakal istilahna mah kabenahan. Jadi kabenahan rapih. Dalam diantepkeun siga kieu mah runtah sakahaya. Heeh, eta bener nu. Tah nu ngararusup kitu kan mungim kah. Tinggal kopi telung kan nu cai. Tah coba lamun diurus ku tempat wisata mah karunya bener tanu. Urang mah tata tuh nu mararancing pan geus ngopi alungkeun kopina kanu cai. Karunya ka laukna sia teh ndul magadang wae anjing ta lauk. Teu sare-sare sia. Bari gegedoh. Heeh, hayo berean kopi. Oh, beunta mata kopi bisa sare. Iya aing cenah cing beunta we tuh goblok kang mancing. Bari teh gegedohna we unggul kopina atuh anjing cenah. Lep anjing cai hideung teh mabok. Anjing nah teu mabok. Cik kopi anjing. Cik kopi anjing. Aduh anjing. Gitu cik aing ge. Aduh aing. Pokoknya pembenahan potensi wisata mah jadi nu cek urang teh nya ditekankeun ku sababaraha podcast. Nya. Kudu butuh kerjasama jeung berbagai pihak. Nu disebut pentahelix teh cik urang. Oh, kudu babarengan nya. Libatkeun dinas pariwisata. Oh, udah bener. Ya, nul. Sagala rupa hal oge urang teu bisa sosorangan. Jelema mah paeh ge kudu dikabur ku kudu babarengan supaya hayang maju mah nya. Aing ngadak-ngadak di Cikopi anjing. Dan nu hirup dan nu paeh mah dikubur ge ku batur. Kan urang mah da makhluk sosial. Manya sih dikubur ku sorangan nya. Nya heuh da sahan rek kubur sorangan. Eueuh, manya aing rek paeh heula sakedeung nya. Paeh sakedeung paeh salilana. Aing rek paeh heula sakedeung rek ngagali heula kuburan. Kayak geus dikali mangawe cabut gitu. Mangawe cabut we abdi. Untuk abdi. Gusti. Kayak tacan dicabut abi ngaboyahan lah nyalira. Ngaboyahan heula Kan dibageutkeun. Ngamandian sorangan. Mandiri anjing teh rek paeh. Nu rek paeh teh punten abdi mah sampona kada sampo anti ketome. Itu sampo meta anjing. Ah, gondrong. Jadi kamu paeh anjing. Ya gara-gara nu paeh ya. Jadi ka mana mah. Da wayahna nya anu ngadenge urang mah ka mana we. Aing we. Du penting mah rame lah urang mah gitu. Tapi bener potensi tah ieu tah nu gigireun dul. Tah ieu teh tanah kosong ieu nya. Ieu kan geus
geus meunang ngarapikeun harita teh. Matak ieu jadi rata jadi Oh, lempeng. jadi genaheun. Genaheun. Terus belah di tunu ujung aya papanggungan. Heeh. Kalau coran cai geus disiapkeun kadinya. Anjis. Ieu mah urang tinggal ngabebenah. Tinggal ngabebenah. Kan bener. Da ieu hungkul ge sabarna mah geus narik wisata tuh. Tah, ieu teh rancangan nu di tukang ieu teh. Erek lain hayangnya cita-cita mah barudak teh ya barudak pemuda nu di dieu Pemuda Karang Taruna. hayang dijadikeun balai-balai teh aya balai budaya, balai seni, terus balai edu wisata jang murang kali. Kan luar biasa nu. Terus memperkenalkan alat-alat budaya tradisional Sunda entong dileungitkeun tah budaya Sunda teh. Omat matakan ieu budaya karuhun urang teh dimomole, lain ngamomole budaya Yaman jeung Arab anjing eta mah budaya deungeun anjing. Komo ieu kasebutna Tugu Makam Pahlawan situs sejarah. Ieu urang rek disebutkeun nya. Dia makam pahlawan di dieu. Heeh. Kabeh teh karuhun-karuhun urang. Tuh, Urang Sunda hungkul. Boh aya nu meureunnan aya ti orang Ambon meureunnya. Aya sababaraha pahlawan. Ieu disebutna pahlawan. Bangsa urang hungkul. Pertanyaanna aya di orang Arab anjing atau orang Yaman nu dikubur eueuh da tempo perang mah nyara rumput anjing eueuh laleungit teh eueuh nu perang mah nu sing hareupan mah nu aing dan nu kararieu si mah pernah paeh panan goblok acan aing si ngomong tak kamana wae luas abdi tah eta lain lu bener dah karena panglebarkeun gitu kasebutna ieu Tugu Makam Pahlawan ieu teh karuhun urang ieu anu kudu ku urang dimumule ku urang bener-bener dijaga istilahna mah naon paninggalanana atuh ngadoa di lain di makam Habib anjing palsu Habib mah itu mah geus puguh makam pahlawan bawa karuhun urang didoakeun teh naon perangna bener heueuh perang manehna mah ngabelaan negara Indonesia nya apun cek sejarah mah baheula teh di dieu teh pangliliwatan Melana cenah di dia teh kan asalnya jembatan nih tadi handap nyambung nyambung baheula mah jembatan gede bener tadi buatan Belanda baheula paragi pejuang-pejuang urang megat Belanda Belandanya paran ge nyegatan bener di Palodaran tawalana di dieu teh bener eta geus puguh pahlawan anu maotna dikubur di dieu eta walana orang mana nya Belanda walana teh nu baru lain marancun lain orang Indonesia eta lain walana bisa ngebedakeun walana jeung Indonesia si abah sakolana nepi ka mana si aing bingung. Urang mah sakolahan teh bukan sekolahan. Dari gerbang balik deui. Oh jadi siga penjaga sakola. Lu penjaga sakola mah. Aing mah dulu percaya teh sakola teh aing mah bener. Sip teh bangku hakaan ku aing mah. Anjing. Terus kursi, meja, hakaan ku aing mah. Guru rek ngajar hakaan. Tapi ari abah mah tenan naon dan hakaan paling hiji ge seubeuh. Da ieu pejabat anu ngahakaan. Pengadaan meja tah jeung kursi itu nu dilebokna sabaraha ratus siki anjing. Tantong kitu sia. Tong kitu matakan. Dosa sia teh tong kituan nya. Mun erek kuning hakan hiji we bangkunya. Hiji ge moal beak sia. Aing oge hakan hiji bangku anjing nepikeun ka can ka surasa ware. Nepikeun ka huntu beak sia teh. Da moal teurak dalin rinyuh abah lain. Tapi nu aing kamari aya. Eta ambek mah ka tukang cukur aing gitu. Buk teh dibikeun deui. Buk aing teh dibikeun deui mun. Anjir. Iya tinggal aing dicukur, cah aing teh buk aing mana cah aing teh. Ngapunyo teh hanap tuh. Geus mah di tukang memayarnya urang aing buk dicokot. Sok tukang cukur mah rek teu batian kumaha. Nya aing mayar dicukur. Buk dicokot teh dibalikeun deui. Bener eta tukang cukur. Cing mang cukur boga rasaan. Aing teh nya aing ngomen sih cokot deh si A cukur kan komen sakit dia goblok cenah besok entah senol tah mah si abah nu ngomong aing ceutik ayo tapi bener tapi da nya intina mah meureunannya ieu maka aduh naon poho deui teh aing teh heuh meureunnan ieu mah geus kieu nul aing teh poho deui deh heuh kanu orang-orang berwenang anu istilah nama supaya ieu wilayah desa ieu teh berkembang nya boh dinu pendidikanana pemberdayaanana nya oge dinu komo dinu edu wisatana oge tah edu wisatanya supaya urang teh bener-bener
dijadikan desa mandiri teh desa-desa anu bener-bener potensi Budaya nu potensial ngahasilkeun PAD. ngahasilkeun PAD. Anjir. Jeung bener-bener desa anu jadi istilahna mah tolak ukur jeung desa Tolak anu ukur lain. jeung desa nu Anjing, sejen. Jadi urang mah yakin lamun Bener. ieu berhasil BUMDes mah ieu kerjasama jeung desa Ciamplas, desa nu sejennya hayang. Nah, pasti komo mun berhasil mah nya Mun berhasil mah pasti eta. jadi Bener. percontohan oge urang. Tapi eta bener kepikiran oge nul ku urang tungtungna mah Iya. si eta anjing didinya pintar. Dina heureun lagi kan urang teh kudu aya Bener. kudu aya muatan anu positif atuh keur nu Oh, lalajo nya, teh nu bener. lalajo teh ngan ukul nempo aing Bener. sisirian Tah, oge ngabodon. bakal istilah komo dinu UMKM-nya di dia iya bakal hirup hirup. kabeh dina tempat wisata mah hirup. nu teu hirup. Bener UMKM bakal hirup. Lauk mijah ge ngilu hirup. Lauk buruk. Lalu lauk pae ge ngilu hirup di tempat wisata mah. Ya lauk bakar hirup teu. entong digoreng. siga kalapa ngagugulung monyet. Cek aing nya. Abah eta mah. Digulung ku kalapa. Nyata abah. Salah meureun nanya lain. Heuh. Kalapa ngagugulung monyet. Monyet ngagugulung kalapa sia teh. Ngagugulung gading, retak dan harimau belang. Anjing. Geus lah pokona mah kitu nya urang. Pokona urang ieu keur aya di Tugu. Tugu. Mudah-mudahan kayak urang podcast di dieu teh Tugu dibangun. Oh, benernya. Oke aing mah podcast di dieu teh. Podcast di dia teh. Dibayar. Terus jeung ayeuna. Anjing. Eta teh ngaranna teh. Wah, gegedean urang teh anu di Jawa Barat teh sangarana teh. Anu ayeuna teh. Pak Dede Tah, Mulyadi. Pak Bapak aing. Bapak aing, Bapak Dede Mulyadi. Pangbantosankeun lah, Pak. Pangbantosankeun atuh Pak lah. Iya, aya tempat sae. Tempat sae. Masalahna mah ieu pangliliwatan Citarum teh kan Citarum, nu gaduh teh provinsi. Tah. Ieu caket pisan ka caket Citarum, pisan. Pak. Mudah-mudahan ya Bapak aing teh sekali-kali Biasa. abang ka dieu. Sumping ka dieu lamun tos Sumping ka janten. dieu. Entong Oh, jantan ge teh nanaon, Pak? Jadi katinggal potensina. Katinggal potensina jeung puguh mere duit. Mere duit. Iya mah Manawi Bapak aing gitunya Manawi ya mah. Tapi da sagala rupiah oge ku kebijakan paintengnya. Ta eta nya. Ya, Manawi mudah-mudahan masih artos ka abi oge nya. Nya Bapak aing teh nya. Gitu. Bapak aing abi teh gaduh artos. Sami abdi ge teh gaduh beas. Tuh ieu gaduh beas. Ya mudah-mudahan mah tiasa ngabantuan nya. Geus era anjing belum pantau Apaan Bapak? Ya. Iya. Pan eta mah Bapak aing nya kudu Nya teh Bapak aing sararea, Pak wayahna ku abdi dililieur da Bapak abdi eta teh. Bapak abdi. aing Bapak Bapak aing apana? provinsi ke abdi ngalilieur Bapak. Pokona mah kitu mun pamirsa nya. Nah, eta gitu bener. OKB ieu terus ngawitan adan geuningan bilih Mohon. sonten teh kadangu nya Mohon. pak kitu we urang tepang di OKB episode Anu salajeng nanya, gitu. pokokna mah sim kuring Bah Acil. Iya, nul. Iya mang nul teh geuningannya 043. 043 ieu. Pak Acil rungkat. Pokokna mah sampurasun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah.